nu hese ieu neangan ulama zahiron wa batin. Anu bisa tafakur tengah penting lain nonton TV. Lamun masyarakat nonton TV 9 datang ke subuh ulah disalahkeun lantaran tangkorak kiaina goblok kabeh. Mana tuturkeunna tuh? Sanajan nyana ieu ngomong bisa kiai mah ulah pilih. Ainu bodoh neuleuh milih natah henteu. Neuleuh ngajogrog ka bae sarua di hareupeun TV. Iyalah merosotna moral Indonesia tangkorak kiai sarua bae. Tah dina harti kudu kumaha atuh urang ieu. Mun ngadengekeun ceramah di mana-mana indah anu luar biasa tapi moral makin bobrok. Mun ngadengekeun manipulasi caritaan pemerintah luar biasa urang teh terus kesima tapi geuninganan jalan bae di jalan teu hade-hade. Ieu teh kumaha atuh urang nu dihandap nu teu sakola SD di Bobodo kudu sakola malulu. Nah, di dieu lah risi luar biasa, Inggris luar biasa, mun Quran jeung hadis hanya jadi mainan. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung santri modern. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung budak sekolahan. Justru santri salaf lah anu mempertahankeun secara utuh nu bebeneran. Tapi arembungeun lamun tadi kula ngadenge Ki Suhaimi sedih. Di SMA 2.500, di pesantren moderna di KHS ngan ausa ukur 200 atau 300. Komo di pesantren ieu mah 50 ribu henteu. Atuh leuwih sedih dari mana dia? Nah, ungkapan sedih zahiron tapi batin mah henteu. Naon sababna? Nu sakola ribuan eueuh hartina, nu sakola modern ratusan eueuh hartina, hiji nu pesantren nu nyahoeun ka Allah jeung Rasulullah, makrifat nyana. Geus, kabeh tuh nanaonan ku hiji ge dicukup. Ngan urang hese neangan-angan, hese. Kudu kuat tuh kudu jelema nu bener-bener geus teu neuleuh dunia. Mbungeun kana dunia, mun kieu eces mah ngajakan kana dunia bae, justru ulama mah ulah ngajakan kana dunia. Dunia mah teu kudu diajakan ge jabaliyatun insaniyah geus hayang bae. Lantaran jelema beuki dahar pasti neangan dahar dunia. Jelema beuki nginum pasti neangan inuman dunia. Jelema butuh kadieu-kadieu itu butuh kendaraan pasti dunia. Nu hese ge tah neangan santri di kita ulah resepeun kana dunia kege dunia mah nuturkeun. Tapi ulah dituturkeun ku dunia. Ieu teh nu mengarah ka dinya nu hararese hese luar biasa. Insyaallah urang lamun ngadua tadi unggal haul, unggal ziarah, unggal kematian, tahlilan Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Hiji deui Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Eusina ternyata di jero kubur teh dua, lamun teu rawdatan min riyadil jinan, taman daripada patamanan surga, pasti meunang hufratan min hufarin nar, tidak terkecuali sahabat. Di jero kubur teh dua rupa, hiji rawdatan min riyadil jinan, nomor kadua hufratan min hufarin nar. Ras ka diri urang cuman pae ieu meunang rawdatan min riyadil jinan, apakah hufratan min hufarin nar ragap dada. Aya aing si bakalna meunang rawdoh apa meunang hufrah. Rawdoh teh patamanan surga naimul qabri geus dibere di jero kubur. Sakumaha nu dicaritakeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa meunang hufratan min hufarin nar adabul qabri. Ieu selalu dibaca ku urang Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin, tapi kunaon teu nembus ka jero hati. Teu nembus ka jero hati aya naon ieu teh bangkawarah alat hate urang teh. Asana
Gede amat ieu halang antara urang jeung Allah, antara urang jeung akhirat, sehingga urang teu daek mun silak baka hate urang teh. Mun silak teh ieu teh kana kemewahan, keglamoran, kadunyaan bae. Dunia kiai mah lain dunia glamor, dunia kiai mah lain dunia kemewahan, dunia kiai mah adalah dunia kemiskinan, kefakiran, batin fakir. Itulah jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sing ade niatan para santri di saat kuari akhir zaman geus sulit neangan ulamaul akhirat anu ngajuabet ulama dunia malu. Tidak arti lain kudu susah jasa, urusan dunia mah urusan pamere Allah. Diudak-udak ke, dasar susah mah susah bae. Cicing bae ke, dasar sugih mah sugih bae. Tadi nu hese ge ulama anu bener-bener ulama akhirat, ulama Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh hiji, tumat maut hiji, sulit neangan ulamaul akhirat. Tanu kos kumaha si ulama akhirat? Ulama akhirat mah anu selalu di jero hatena teh zikir ka Allah. Ulah aya bae inget kana dunia. Hese nu mantak jadi kiai hese ge. Ai padu ngomong jadi cara kula kieu mah babari, tapi kiai nu beneran nu pake contoh ku urang. Tuh kiai-kiai nu baraheula. Kiai Asdawi Caringin, contoheun tah. Hese dengan kos kitu. Kiai Abdul Halim eta hese neangan kiai-kiai kos kitu teh. Belah dituna Syekh Nawawi Tanara, hese neangan kos kitu teh. Kiai Abdul Karim, hese neangan kiai-kiai model kos kitu. Belah dieuna jasa Abuya Cidahu, hese neangan kiai kos kitu. Lamun neangan kiai anu sering tampil di televisi, neangan 10.000 datang. Tapi lamun neangan model ulama nu tadi kurang diteangan ieu, diteangan 10 hiji ge nyampe aya jauh. Sulit luar biasa ulama ingat kadongeng di zaman Kangjeng Nabi. Keur ngariung Kangjeng Nabi, kos urang we kieu ngan setikan bareng baheula kira-kira. Kangjeng Nabi ningali sakedeung tuh. Setelah itu bakal aya jelema nu muncul eta adalah ahli surga. Kaget kabeh sahabat. Maka diucapan Kanjeng Nabi. Begitu torojol aya seorang sahabat Ansor ngaranna Sa'ad cek sakal mah luhayaan. Begitu muncul rudin anu luar biasa janggot tageh geus teu disisiran-sisiran aca ngaracak cai urut kana wudu. Oh ieu disebut ahli surga teh. Geus kabeh memandang ka jelema eta. Beres nunang 5 poe Kanjeng Nabi kumpul deui, cek Kanjeng Nabi ulah sama mana heula sakedeung bakal muncul ahli surga. Wah, aya deui cenah. Sahaya mah mau meureun. Andi barang di dalam muncul ku kabehan ditingali ujan nu kamari keneh tah mah. Nu kamari teh. Beunang saminggu deui kumpul deui cek Kanjeng Nabi belah ditu bakal muncul ahli surga. Kabeh geus nempok. Barang di dalam, yo, jangan kamari kene sama. Lu eta kene. Cek seorang sahabat nu ngaran Abdullah heran aing mah. Si eta ketilu kali dipake disebut ku Kanjeng Nabi ahli surga. Aduh penasaran, milu aing mah ka imahna. Beres bubar, nyana milu ka imahna. Begitu milu punten cek Abdullah, aya naon? Kula ribut imah, ribut jeung saha? Jeung pamajikan. Aya nyanu meureun kitu. Ribut teh pokona jeung pamajikan, jeung emah jeung abah, jadi kula neuk ngendong we jadi teu leuting malah. Atuh teh naon? Maksudnya neuk nempo ibadah naon si ieu? Mandi disebutkeun ahli surga. Begitu saeuting nyana ngintip bae tahajud apa henteu isi jelema jeung sabaraha rakaat tahajudna. Diintip punya sapira imam sahabat atuh nah kadeuleu tapi eta jak kerek bae persis kuduran dadar ieu bae kerek bae paling malih ka dia Allah kemalih teh penting ka dia Allah ja eta bae nu kadenge mah karek penting capek meureun coba isuk penting teh isuk salat duha kalau 2 rakaat bisa aja begitu mantarnya
Intip deui penting pasti palem ieu mah hebat katanya. Penting diintip deui. Kerek bae kerek. Kerek. Cek pat kerek deui bae nek deui mah. Eueuh tahajudan eueuh. Kudang subuh lagi hampir kabelangan. Ya ahli surga cek Kanjeng Nabi ieu. Masyaallah. Ieu digadari ge eueuh kieu mah ieu. Ada kieu kabeh wah. Tilu penting cek yang didelekeun. Mereka tilu penting sarua bae. Masyaallah, jauh lu aneh. Datang ke ibu-ibu teh. Kula sebenarnya mah hampura ye. Kula balik cuman penasaran jasa. Hayang nanya, emang eta maneh mah penting ngadenge waktu maneh hendak muncul Kanjeng nyarita tuh, deuleu sakedeung deui bakal ahli surga datang. Maneh nu kadua tuh ahli surga deui datang. Maneh deui nu katilu tuh ahli surga deui. Maneh mah teu nyaho disebutkeun ahli surga. Tak ieu kula penasaran padahal mah diibat teu ribut teu lawan jeung pamajikan jeung bapa jeung emak. Ngan ieu mah hayang nyaksikeun kaistimewaan maneh, ibadah maneh peuting naon janu hebat mah cenah peuting teh tahajud, baca Quran, maca zikir tapi maneh dedere. Pan ahli surga tuh. Ieu tuh nyaho teh cenah duka kieu bae geus. Baurang ge ahli surga bener ieu. Dasar teu kudu mondok asal kerek bae. Sareng pamit, urang beureung tilu lega mah di towel kadi. Kadi Abdullah, ijelis. Bisi pandai penasaran. Nya, kula mah geus diturunan ilmu ku Kanjeng Rasul. Munaon? Ilmu zikir di hate. Jadi kula mah lempang teh zikir bae Allah. Penting ai kaburu tahajud teu kaburu teh ngan kula mah kagigir ka sisi Allah. Datang kareup sare Allah. Kadang-kadang kagundamkeun kula mah sare Allah. Ai urang dia mah ban gundamna lain. Cewek bae nol. Ada cewek bae nol mana nu zaman kuari teh ke jablay zaman. Oh gitu kula mah. Kan mantap di harita terus baik kalau mazikir bari lempang bari digawe. Tah jadi kalau bagaimana teh zikir we ka Allah. Tah mantap. Kuari teh cenah nikmat hirup teh lantaran eueuh deui nu pake kadeudeuleuh ku batah hate kula iwal ti Gusti Allah nikmat hirup teh. Boro keur aya jang dahar keur eueuh teh jadi surga di alam dunia ieu. Kula geus pagihan surga di dunia keneh. Lantaran ieu langit menangieun Allah, bumi nangieun Allah, kula nangieun Allah, kulana babarengan jeung nyieun langit, nyieun bumi, jeung nyieun kula. Geus teu kudu bogana naon riweuh asal bareng jeung Allah ge. Geus geunah heuneul kula mah sebab bareng jeung nu boga jeung nu nyieun. Palo cak Abdullah paingan. Korek main sakerek-kerek na sama. Tah berarti kerek teh teu akur jeung urang Gandaria. Sugan teh teu akur. Nah, inilah turun temurun datang ke kuari ahli la ilaha illallah, ahli Allah, ahli zikir pasti bakal berbeda baik. Teu pernah berbau dunia tapi dunia nuturkeun. Kirup di pesantren mah ulah menghayal dunia atau jurusan beda jeung Ceki Suhaimi mah kudu dunia emang jurusan sakola mah kitu, tapi jurusan pesantren mah lain. Didik amil lillahi ta'ala ikhlaskeun engke bakal pinuh ku kabarokahan. Beda jadi ulama kota, ulama dunya tapi ulama lembur, ulama ul akhirat. Bakal beda engke anginna seger. Ulama ul akhirat mah bakalna seger. Nikmat eueuh ka kieu, eueuh ka rempan menghadapi sahabat sebab berbarengan jeung Gusti Allah tanpa pamrih sahabat salahkeun benerkeun sakali haramkeun sakali halalkeun nikmat hirup sebab nyebut haram asa jeung Allah sebab nu nyieun haram Allah nyieun kada menyebutkeun halal asa jeung Allah sebab nu nyieun halal Allah asa urang nyebutkeun mubah cak Allah asa bareng jeung Allah nikmat luar biasa mun urang geus hirup napak dina syariat di jerona dinten zikrullah. Inilah nu hese. Kula buka rahasia saeutik ki soleh lain sembarangan kiai. Tapi mau dibukakeun kabeh. Aya saeutik omongan anu luar biasa. Pas.
Pas jasa mengenai ke abah kula maot tak pangkelana anu menghampiri dari golongan Kiai almarhum Bisol. Nyana menasehati ka kula, nasehat anu sulit diduga hiji. Nomor kedua nyaritakeun keluarga di antara anak kula rencanana moal bejakeun aya anakna anu kuari bukti. Nah iyalah lamun lain ucapan ahli Allah moal bisa. Tah nu mantak lain sambarangan. Tak boga hiji sejarah jeung almarhum di dieu nyadakeun ngaji mimpi kapanggih jeung abah kula. Kemudian impian tersebut teh dibendu ku abah kula teh. Nyana gegeraan datang ka ditu ternyata sesuai jeung impian. Teu meunang diaji kitab eta teh. Saat eta ieu lain sambarangan nyambungkeun batin jeung batin teh sulit luar biasa. Tah nu mantak aya naon kitu rindu ka Ki Soleh almarhumah. Mana rinduna di mana awal Ramadan selalu tajeng Ki Karim ka Cilongok mawa naon ngaranna? Ieu naon takwiman. Coba ieu takwiman akur teh henteu lantaran kula saguru di ditu ngan beda kurun akur. Kedek lebaran mawa deui takwiman akur teh henteu. Hanya iyalah anu osok rajin mamawa takwiman hilal antara awal Ramadan jeung itu menjelang lebaran. Saliana henteu pernah aya. Mentek begitu tak aya merasa kehilangan luar biasa. Di loba-loba carita-carita anu khusus untuk perlu dicaritakeun ngan mengena anu luar biasa lain sambarangan. Mentek urang doakeun mudah-mudahan anjeunna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, doana nu jelas mustajab da'awat. Mudah-mudahan pondok pesantren ieu bisa diteruskeun kalawan sauyunan lurus niatna. Teu kudu loba boga santrina hiji tapi jadi ahli Allah. Komo 10 20 jeung 100. Ulama baheula ngadaroa Gusti mun ieu santri bakal jadi fitnah cabut Gusti tendeng bae santri anu henteu jadi fitnah geus datang ka dinya ulama baheula ngadoa teh Gusti lamun ieu ilmu abdi lumana kira-kira jadi fitnah Gusti bere ilham supaya ulah ngajadikeun fitnah batur mah geus datang ka dinya ngadoa teh lain geus caritakeun hayang loba santri tah elak ulama nu kitu nu hese ge. Ulama siap ngalobakeun santri, siap manajemen, ulama babari kos kitu mah pasaran kita kemis ke loba. Tapi ulama nu ngadoa Gusti, teu kudu loba hiji jadi ahli Allah, dua jadi ahli Allah. Ieu nu hese ge neangan ulama nu model kos kitu. Anu nyumput di tengah-tengah keramaian, tepat diindahkeun ku batur, tepat dihormat ku batur, tapi justru di jerona aya mutiaraan neangan ulama nu kitu nu hese. Anu ulama berdampingan jeung camat jeung bupati jeung presiden mah bobrek kuari teh. Tapi nu lumpat dina keramaian eta ieu lah nu sulit. Tapi lumpat kabehan caki eces atuh deuk kumaha di kota. Ayo babagi bae atuh. Nyana-nyana di situ orang-orang di dia. Kayak di akhirat teh nyana-nyana ka neraka urang ka surga tuh. Pas itu amat dengan tentu boga masing-masing makom surga nama akur ngan beda cepet jeung lambat ngadoa. Nu ieu mah cepet ka ditu ieu mah lambat. Malah rada ngajungba ka kedeung. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ternyata di jero kubur teh aya 2 liang. Liang rawdatan min riyadil jinan, nomor kedua liang hufratan min hufarin niran. Nu mana ieu nu rawdatan min riyadil jinan? Nu jelema balik ka jero kuburna mawa qalbin salim. Salamet tina kakafiran, salamet tina kaujuban, salamet tina katakaburan, salamet tina riya, salamet tina hasud. Panyakit-panyakit eta teh kudu diangsongkeun ka dokterna. Sarua jeung penyakit-penyakit awak, urang gering badan, kudu diangsongkeun ka dokterna. Lamun urang gering awak, ieu teh diangsongkeun ka dokterna, angel kacager. Batin ge kudu diangsongkeun. Di mana posisi riya, di mana posisi ujub takabur, hasud, hanya dokter lah.
nu nyahoeun ku ayana sakitu hanya ulama akhirat anu nyahoeun kana urusan-urusan batin. Ketika suwung tina batin, ulama jeung umaro bakal akur bae tingkahna. Tapi ketika aya jeroanana aya batinan bakal beda engke. Cirina di mana kiai geus teu daekeun narima duit pamarentah rada deui. Tapi lamun kiai masih kene acul-aculan kana duit pamarentah, kiai sarwana kamu bos kitu. Hese, ieu teh keur nyaritakeun hese. Hese jasa jadi santri teh di mana-mana hese luar biasa. Kula nyabah ka Jawa Timur, ka pelosok, kula nyabah ka Jawa Timur, terus ka ditu ka mana ka kitu Lirboyo. Kula nyabah ka Jawa Timur, ka Kuagian dan lain sebagainya santri. Luar biasa. Tapi ketika ngobrol jeung kiaina, kiai seri. Ketika ngobrol jeung salah sahiji kiai seri. Ketika ngobrol jeung kiai utuh luar biasa, malah ceri. Kunaon lantaran santri kuari arahna beda jeung santri nu baraha. Ngan ku aya nu ngaji dicakeun hadis alhamdulillahirabbil alamin. Santri nu 3.000, santri nu 1.500 nyana malah ceri sebab anu jadi ahli Allah nama wallahu alam berapa kiai. Berarti istimewa tak kiai. Alhamdulillah lamun di Jawa aya keneh nu berpandangan seperti eta. Lamun di Jawa Tengah aya sababaraha kiai nu mengarah ka dinya, lamun di Banten masih keneh aya, masih teger asana ieu Indonesia. Sebab pesantren mah teu leupas tina cerita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Turunna para wali sangat terus kabelah di saha nu bisa teruskeun ilmu zahiran wa batinanana eta talak nu bawa umat karena jalan anu lurus lain lalagaan. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu bisa dipanjang-panjang ieu menyaritakeun eta tah padahal mah panjang bakal nata Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hubari irahadai bae. Ngan kitu we mimitina Kangjeng pernah nyarita innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'ata ayyam in kanu muslimina wa arba'ina ayyaman in kanu fasikina. Innal mauta sanyana mayit yuftanuna ay yusaluna wa yukhtabaruna, ditanya dicoba fi kuburihim di jero kuburna sab'ata ayyamin 7 poe 7 detik ieu diproses terus ditanyain kanu muslimina. Namun muslimnya ditanya terus baik nu paling panjang pertanyaan anak dunia. Urusan umur sakedeung ditanyana, urusan ilmu sakedeung ditanyana, tapi urusan dunia mah angel luar biasa ditanyana. Iya. Sebentar urang memakai ahli sunnah wal jamaah mah make 3, make 7. Ieu 7 poe 7 penting ge lamun jelema nu biasa. Lamun jelema naik istimewa sholihin 3 poe 3 penting. Lamun jelema pangkat waliin min auliya illah sapoe sapenting wakila lahzota. Formalitas doang. Tinggal urang ieu ditanyana bakalna ieu 7 poe. Apakah itu tadi 40 poe lamun pasikeun 40 poe 40 penting ditanya. Nu kasubanu pasek huruf amtaatillah, salat rada cara malah tilawah. Puasa kitu kene nonton TV teu eureun. Eta sabeureunan korupsi kredit terus we. Ieu mah ieu bakalna 40 poe 40 penting. Apakah digagaria mah eta meureun. Sing hade ku masyaallah. Sanemandat Imam Subki ngayakeun 3, ngayakeun 1, ngayakeun 7, ngayakeun 40. Kuari urang ngayakeun haulna, kula pernah diangsongan kitab Bidaul Haul. Bid'ah haul, ti saha ieu ti PKS. Dulur Kisuheng meureun. Itu nyana mah baganten baru di urang. Ieu aya kitabna kiai Bidaul Haul. Kulantaran di Cilongok sok aya haul tuan se. Nyana meureun hadir, geus hadir kira-kira menang sabulan mawa kitabna. Kita diu ku kula sebab bawa nama 2 jeung Sarah Bukhari.
Tanya ku kula, di mana, dari mana kamu? Sekian kula di Karawang, deket kaki Obay, deket sini dirinya kula. Dulu rata lain sih dulu main, di potongan lain bangunannya. Cicing di mana sih ya? Di perumahan. Ibu kan kita di mana sih ya? Iya kula cina di guru kula. Di mana guruna? Iya di perumahan. Ngarana sa pulang. Guru sia tidak hadir. Guru sia tidak hadir. Tidak hadir geran HP. Wah siap mau HP tante. Nyata nggak geter-geter. Endakan dibawa dia sakit keheula, dibawa dia keheula, baca heula. Ayahnya usia bisa baca kitab tante. Ada nggak geter-geter tadi dia tadi bawa dia baca dari makulan. Cakap tadi tadi tolong atuh sia. Jadi kula yang tadi sakit ayah kita bidaul hawal, masya Allah. Betul kita udah segede tafsir. Ngan kulantaran nyana kajelan, bangun hidup dirinya. Jadi bawa dari tadi beli tak kitab dah. Mungkin beli coba di jerona tidak kumaha etasi. Ngan jelas awalnya gitu dulu. Kukula nyaritakeun bid'ah seluruh haul aya dirinya. Dina mimiti dina tungtung nada haul ngaratus haul ulama haul macam-macam haul wali haul rasul datang ke muludan aya dirinya tah bid'ah katanya. Ya barang diselidik orenganan nyana di PKS. Dulu banyaknya. Harus wajib kurang. Ya, mau datang ke diri nyana, kalau mengabidahkeun mah. Nu jelas kurang mandi dia alhamdulillahirabbil alamin kula rindu kakek Suhail minus kebal teka panggil mantak kula kita nyarita ge kula terus kebal teka panggil sebab kapan kita waktu nikah kendulurna hari tadi Cilomo datang ke kuari dan karena panggil di mana beberapa tahun aja. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kurang di dia bisa kumpul para ulama, para kiai, ya ulama aja kurang beulana, para santri, mudah-mudahan urang kabehan aya dina rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu pika akhirat dunya mah teu kudu disitahan ge emang geus kadinya nalurina. Nu hese membelokkan batin supaya benar-benar jadi ahli Allah Subhanahu wa taala. Tidak 100 santri 10 tu jadi ahli Allah kabeleteran kabeh lain sa santri eta tapi sakampung lain sakampung mungkin sakabupaten urang lamun nyaritakeun zikirna ahli zikir kakaler 45 kakidul 45 kakulon 45 kawetan 45 kabeleteran ku zikirna ahli zikir sebentar di mana aya ahli zikir tetangga tilogara zikir cukup baik wae tadi malah salat ke tilopan ka ditu na blon pan nah iyalah hadirin kaum muslimin yuk urang angkat ilmu Allah Subhanahu wa taala lantaran ilmu nu urang diaji mah ilmu wali minimal karangan Syekh Nawawi wali Allah kok belah itu nama Syekh Zainuddin Malibari wali Allah wali kutub teh kok belah itu nama Syekh Sarwani kok belah itu nama Mufti Muhtadi Ibnu Hajar Imam Romli wali Allah Subhanahu wa taala. Mandak dikutuk kunyana lamun urang ngaji kitab wali tapi teu aya bau-bau wali aja. Aya teh soal urang walian nya waduh. Tah ieulah jadi urang lempengkeun tuturkeun guru-guru urang ahli Allah Subhanahu wa taala. Baheula sering kiai di Bogor, di Sukabumi, di Cianjur termasuk Tangerang nyaritakeun Abu Yadim Yati terserap ku ilmu nama sebab ilmu nama pada ngaraji mun diri tu muka Juman pernah ngaji mun diri tu muka Samsiah pernah ngaji mun diri tu muka Ihya pernah diaji ku santri teh di Absaha mun diri tu ngaji Mugni pernah diaji ku santri mah komo dijawab mah anu serap ka abuya adalah pemakaian ibadahna teu daek campurna zikirna maca Qur'anna teu loba omongna eta tu serapna. Gitulah lamun guru kula di Garut ajengan imam jago jasa nyana majuman jeung Samsiahna teu serabeun batur teh tapi ketika aya hiji masalah pernah terjadi di Garut nyana teu pernah muka isna nyana teu pernah muka bugia teu pernah bahkan hampir teu bogaeun meureun kitabna nyana mengaku gulungna teh ada di dituna teh ngan saukur juman jeung Samsiah we hobina teh paling turun waladiah
Kalau geus kahobi bae nya nama ngaji teh kos kitu, dekahar di deukeut teh ku murid. Pokona mah Jumat samsia turun wala dia. Pohara ajengan imam mah. Tak kaistimewaan naon? Aya kiai sulit harita teh masalah nikah jeung masalah wakaf. Kesulitan di Garut. Saya kesulitan ka kiai ieu kieu ka kiai kitu ka kiai kabeh ngangsongkeun keur dina motong rambut acan. Marhaba motong rambut di insuna, insu kapi insu, kiai karumpul kabeh dirinya ngangsongkeun masalah nu keur meujeuhna dipake karumit ku ulama Garut harita. Kumaha cek ajengan imam? Deuleu coba dina ikna masalah nikah tak gitu nya.